Gusti. Nah, cek urang teh kitu nya. Ibu teh salat Isya tuluy salat ba'da Isya tuluy salat witir 3 rakaat. Teras weh ulah ka mana-mana deui, ulah nyawa HP deui. Teras weh kana pangkuleman. Terus kitu nu ngadua bismika Allahumma ahya wa amut. Cek ibu teh kitu. Sadoa samampuna urang teh nu maosna sholawat nu maca istighfar sok. Dugikeun dikir eta urang aya kabutuh ka Gusti Allah nyungkeun akhirat hoyong tiasa tahajud gugah mah. Cobian eta teh gugah wae dihudangkeun. Nyungkeun ka Gusti Allah teh non nyungkeun abdi gugahkeun jam 2 bari dipasihan kakiatan. Eta nyungkeun masalah akhirat mah ku Allah dibuktoskeun. Lamun anjeun minta ka kami urusan akhirat, ku kami dibuktikeun eta. Oh geuningan lamun minta akhirat mah ku Allah dibukakeun beda jeung minta dunya. Terus rengket jam 2 teh ibu teh nyungkeun ka Gusti Allah, Gusti abdi teh hayang saum anjing. Nah urang beuteung puasa pan mandeg mayong, kuat moal. Kuat moal nya moal kuat. Da urang geus ragu-ragu. Tapi lamun Gusti abdi teh hayang jiga batur puasa Rajab Gusti can bisa abdi teh puasa Rajab teh. Erang geus kolot ge can puasa Rajab be nya kamari cek ajengan cenah. Cek dina pangaosan sapoe bulan Rajab teh cenah sarua jeung sabulan eta teh kitu jeung pan eta katerangan geuning nya nepi kana cepil ibu cek ajengan sadinten dina sasi Rajab cenah padilahna teh sami jeung saum sasasi cenah Gusti komo cenah 7 dinten mah ditutupan pintu neraka teh komo cenah 8 poe mah dibukakeun pintu surga teh eta da kadangu abdi teh anak anger geuning abdi teh meni Korea muai abdi teh meuni kieu-kieu teuing ya awak teh Gusti pasieun abdinya kakuatan ku bahasa Sunda we ku bahasa Sunda da Allah mah teu pasti ngartoseun ku bahasa Sunda bahasa urang we cih hate urang teh abdi teh hayang jaga batur tah urang aya ka hoyong kitu murni ka Gusti Allah hayang ibadah nyungkeun kakiatan ti Gusti Allah gugahkeun tengah wengi bari dipasakiatan abdi bade saur hayang ngalaksanakeun saum lamun nyungkeun ka Gusti Allah pasti dipasihan kakiatan. Jamongan urang mah taramenta eta hungkul resepna mah. Dina urusan akhirat mah taramenta urang mah. Urang mah taramenta teh urusan dunia. Lamun urang nyungkeun ka Gusti Allah urusan akhirat dunyana bekal dipasihan. Lamun urang nyungkeun masalah